إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بآل بدر يا الله. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. إلى جميع الأنبياء وسن جميع صحابة الرسول أجمعين جميع الأولياء من المشارق والمغارب خصوصا سلطان أولياء غوث العالم كتب العالم سيد الشيخ محي بالقدر الجيلاني قدس سره وسيد الشيخ قاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ مالك القرطبي وسيد الشيخ أبي أجيب إلى جميع مؤلف الكتب الذين تعلمنا ولمنا مؤلفاتهم خصوصا سيد الشيخ محمد ناوي وبنتاني وسيد الشيخ سالم بن سماد رمي. إلى جميع مشايخنا أينما كانوا خصوصا Haji baik Ramadan wasalimu pula ila abaina ummatina wa jidadina wa jidadina kafati muslimin wa muslimat wa mu'minin aminat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Ari sifat anu wajib di Allah eta aya 20. Artosna Musail Adam artosna teu aya dalil aklina nyaeta wujud adil makhlukati. Artosna ayana ieu pirang-pirang makhluk ari cara nartibkeun dalil sifat wujud eta anyar tegasna ayana alam sanggeus eueuh saku-sakur anu anyar eta aya anu nganyarkeun atu alam oge aya anu nganyarkeun. Ari dalil anu nganyarkeun alam eta Allah nyaeta dalil naqli qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Dua kidamat tosna teu aya mimitina Allah mustahil. Artosna anyar dari aklina nyaeta naulaukan hadisan atajaila mudisin wa huwa mualun. Artosna lamun Allah anyar tang tu butuh sedang anu nganyarkeun age butuh kanu nganyarkeun deui atuh bakal timbul daun jeung tasasul. Ari daun jeung tasasul eta mustahil. Ari patokan daur nyaeta tawakufu syai'in ala syai'in akhara tawakufu alai. Artosna ngadagona hiji perkara kana perkara anu sejen. Perkara anu sejen ngadago kana perkara anu kahiji. Contona saperti lamun Allah aya 2 nu kahiji diayakeun kuno kadua, nu kadua diayakeun kuno kahiji eta mustahil. Ari patokan tasasul nyaeta tatabul asya'i ilma la nihayatalah. Artosna situturkeun pirang-pirang perkara nepi ka teu aya tungtungna. Contona saperti lamun Allah aya loba kadua diayakeun kuno katilu jeung saterusna nepi ka teu aya tungtungna eta mustahil. Dalil naqlina nyaeta tilu bako artosna teu aya tungtungna Gusti Allah mustahil pana artosna ruksak. Dalil aklina nyaeta naulaukan apanian. Artosna lamun Allah rusak tentu Allah teu anyar sedang ari Allah anyar eta mustahil. Dalil naqlina nyaeta bikadu jalali wal ikram opat mukhalafatu li awadis. Artosna beda Allah jeung sakabeh anu anyar mustahil mumasalatu li awadis. Artosna silih sarupaan jeung nu anyar. Dalil aklina nyaeta naulaukan namu matal awadisi lakana hadisan wa mualun. Artosna lamun Allah silih sarupaan jeung nu anyar tangtu Allah teh anyar sabab sakabeh sifat anu tetep di salah saeji anu silih saruaan eta tetep di nu sejen sedang ari Allah anyar.
sabab lamun Allah anyar atuh butuh kanu anyarkeun sadang anyarkeun lagi butuh kanu anyarkeun deui atuh bakal timbul daun jeung sesuai daun sesuai teh mustahil di Gusti Allah dalil naqlina nyaeta laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir lima qiyamu bi nafsi atasna beda Allah jeung sakabeh jumeneng Allah teh butuh kana tempat baganis lima qiyamu bi nafsi atasna jumeneng Allah kalawan datna mustahil itiya jentosna butuh kana tempat lajeng butuh kanu ngayakeun dalil aklina nyaeta anaulawita jaila malin lakana sifatan wa kaunu sifatan mualun atosna lamun Allah butuh kana tempat tentu Allah teh sifat sedang aya Allah sifat eta sabab teu aya anu butuh kana tempat kajaba sifat sedang aya Allah sifat eta mustahil walawita jaila mukhassisin pakonu hadisan mu'alun atasna sareng lamun Allah butuh kanu dalil naqlina nyaeta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum genep wadaniat artosna banget saeji Allah dina datna sifatna sareng padamel mana saeji Allah dina datna nyaeta hiji nadat Allah lain meunang ngarangkeikeun sareng hijina dat Allah lain hijina dua tina tilu tina nulu loba di mana saya jala dina sifatna nyaeta hiji jenisna sifat Allah ento dua ento loba contohna sapat kudut Allah hiji mustahil dua mustahil loba sareng di luar Allah teu aya anu ngagaduhan sifat seperti sifatna Allah di mana saya jala dina damelna nyaeta di luar Allah teu aya anu ngagaduhan tapak damel mustahil ta'addud antasna bilangan datna sifatna tawa pada melanana dalil aklina nyaeta naulau kana mutadidan ay mujasyai'un min hadiya malukati atasna lamun Allah bilangan maka moal dipanggihan hiji perkara ge ti ya pirang-pirang makhluk sedang ayeuna makhluk ayatu Allah dalil aklina nyaeta kul huwallahu ahad tos bisi po doang kekemu isok lanang ka salla azma ubadahu doa nyengrep cai Allahumma doa nandi umbararai doa ngumbah panangan katu doa ngumbah panangan kencak doa non musabsirah doa ngombah ngusap cepil ngombah suku katu ngombah suku kencak wa kafirin doa ngeusan wudu asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh turikan Allahumma ja'alni waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin siapa doa bubar ngaji rebin pan kencahnya doa aduh naon kamari teh paslun ari ieu teh pasal mujibatul gustinya
wa khurujul maniyyi sareng kadua kaluar cai mani wal haidu sareng katilu blonan wan nifasu sareng kaopat blangsak blangsak blonan blangsak temat kagur wa wiladatu sareng kalima ngajuru wal mautu sareng kagenep maut wal mautu sareng kagenep maut kamari atusnya ilajul hasyafatimanya nepi ka naon cenah manginaon cenah aya jelema keur menjelajah manginaon mangi gua anu pinuh ku akar bola rada garantung kitu teh ranting-ranting hararideung asup ka eta guha jelema asup ka eta guha biasa ududola da tiris tanya aya teu liya golosor teh aya naon banjir bandang kitu tanya banjir bandang kapalidkeun eta jelema anu keur di jero gua ngaclang jauh di tempo teh geuning akar teh cenah hidung kitu ngaguyun naon cenah eta di tengah kaluhur teh geuningan cenah raksasa singoreng uing ketas asup tina naon gagaduhan raksasa eta kumaha wajib badusnya yo lain hasapana wungkul nu asupna nya sagalana eta mah asup jeung udud-udud nanya terus kadua ayeuna nu ngawajibkeun kana adus nya eta wa khurujul maniyyi sareng kaluar cai mani ai maniyyu syakhsi tegasna manina awak-awak nafsihi awakna tegasna awak saos akhriji anu kaluar minhu ti si syakhs awal marratin dina balikan pertama balikan pertama nu ngawajibkeun kana adus teh nyaeta ketika keluar cai mani diri sorangan nafsi ya kumaha lamun cai mani batur gambaran kumaha cai mani batur nyaeta gambaran istri entas dijimaku carogena carogena terus tuluy parat adus parat nusanya tuluy araradus salat subuh terus salat subuh misalkan nah ujug-ujug ngeburalu teh ngabijil deui tah ieu naon cenah Allah ya nu si akang cenah ieu bijil tah eta cai mani saha cai mani batur cai mani carogena tah eta mah teu ngawajibkeun kana adus teh kudu adus deui da lain cai mani sorangan lain cai mani sorangan tah eta mah teu kusi dinaonkeun teu kusi dibabarkeun lah tah rahasia perusahaan al khariji minu awal maratin anu kaluar ti eta jama mimiti balikan pertama kali keluar pertama kali nu ngawajibkeun teh nu pertama kalina kaluarna keur kumaha payak doti amfil naam au fin naumi eta keur dina waktu nyaring gambaran keur kumaha gambaran dioprek ya kade pabalik make sempur atau make naon make sabun atau ku ngahulang ku ngabayangkeun ningalikeun kuda ningalikeun muning atau kamari teh nempo naon tah nempo sapi bikangna keur dipuncit ulangnya antang ulang kana naonna kana bobogaana teu karasa biji cai mani
ta wajib badus au fin naumi atawa dina waktu kur sare ke sare teka nyawa anjeun mah ye apa-apa hudang we nyampak kolor nyampak selempak geus naon basuh ai gleur kayaknya tah nah ngimpi atawa dicook ku jin matak naon matak adek sare teh naon heula babacaan heula nya ngadoang heula da loba jin nakalnya loba jin nakal jahil jahil opin naumi min tariqil mu'tad mutlaqon eta mah kaluarna teh tina jalan caimani anu biasa eta tina naon gagaduhan anu biasa mutlaqon wa namutak au min ghairihi idza kana mustaqiman deung atawa kaluarna teh tina lain jalan nu biasa ngan syarat lamun eta caimanina teh mustahkiman bijil karena lain penyakit bi an kharaja li ghairi illatin tos kaluarna caimani lain karena aya penyakit lakin bisyarti ayyakuna min sulbir rajuli wa taraibil mar'ah tapi syarat eta kaluar caimani bi ayyakuna bisyarti ayyakuna tinggal dengan ayat tengah teh min sulbir rajuli syarat kaluarna eta caimani tina igana lalaki wa taraibil mar'ati sareng igana awewe ida kana mutad mansadan insidadan aridon lamun anu dibiasakeun jalan nu biasa katutupan kalawan katutupanana katutupan anyar-anyaran ya anyar-anyaran misal kumanya kemana bijiananya kemana bijiananya tah gagaduhan nu hareupan we ai cimani mah kaluarna tina mana gagaduhan anu payun katutupan anak katutupan anyaran kuma misalkan aya nu iseng di lem Alteco lem Korea nah aya nu biji di belah tukang bijina teh aneh kan lain jalan nu biasa eta makanya lain jalan nu biasa biji di belah tukang misalkan belah tukang mah kaluarna teh nya kitu siga naon siga caimani tak lain karena penyakit dehnya karena penyakit ieu karena katutupan eta fa inna yajibu mahul ghuslu bil haji eta tetep wajib naon tetep wajib kumaha lamun insidadna katutupanana asal-asalan jadi begitu lahir geus tebogaeun liang nya naudzubillah min dalik misalkan aya jelema lahir lawang hareup mah teh katutupannya aya liang misalkan atau nyieun deui naon nyeun di liang atau aya liang handapeun bujal teu nyarupaan kana nu hareup teu nyarupaan kana tukang nganina tempat keluar eta teh aya naon sok keluar cai model cikompol satu waktu mah keluarna teh eta cara naon cara cai mani eta mah mutlak eta mah mutlak wajib badus hurujul mani keke cirina kumaha cimani teh kitu tuh kebelahana pembesaran terus tang lobaeung lamun keluar cimani wala budak lo ka kabelah tukang kalau kana leluhur meusan hiji dua tilu opat tina kurungan hulu jumani tingali mang ojo wala budak sareng misti teu meunang teu minuruji na kaluarna cimani aya buruji tegasna deuna cimani pesoli pisan cimani kusbatid dakari tina gantarna lalaki
dakar gantarna dakar. Jadi mesti kaluarna cimani teh kudu keluar tina gantarna. Aya nuzuli bi ma'alin yajibu gusu kaluarna cimani kana hiji tempat anu wajib dikumbahna ketika cecewok. Lalaki nya geus kaluar lah. Geus ngalenya, geus keluarnya gecrot ngacrot. Teh balen kumaha lamun distri amun distri mah meuli supi parji saya mandang aun usik kita tilalaki masa keluar tina gantarna lamun ti saeb ti rondo ai rondo teh lain anu geus dicerai bae nya tapi anu geus kitu tanya dijima sanajan ku cau nya sanajan ku bonteng eta rondo nya saib kayaknya saib kaluarna teh di mana yeuh kaluarna wajib adusten syarat nepi ka ila malin bimalin yajibu ghusl fil istinja lamun eta cai mani kaluar nepi kana hiji tempat anu wajib dikumbah ketika beberes bagian dohirnya geus bagian dohir ya. Ya lamun di jero kene mah cimani teh kudu naon? Teu kudu adus. Di jero di mana? Di jero kene. Oh, dibetekeun keur aya di jero, berarti can kaluar. Can naon tah? Can kaluar. Ieu mah ieu lamun geus ngamei. Lamun geus ngamei kaluar kana tempat anu wajib dikumbah ketika cecewok maka eta wajib naon? Wajib adus. Lamun dibeker kumaha dibeker di parawan? Di parawan ye nu masih kene asli parawana au mujawazati bikarota fil bikri atawa lewatna cai mani kana kaparawanan di parawan nih di parawan bikaro jadi aya selap di bahasa selaput naon cenah geuning selaput darahnya selaput darah lamun lewat selaput eta wajib naon wajib adus. Falau kuti ada karu wa fihi almaniyu qabla buruji wajib bagus lu kumalamun kieu misalkan iseng ye pahmi iseng nyeke silet kita tanya yang panasaran cenah yang nempo cenah si Mang Yana cenah diudar nu Mang Yana keur sare-sarenya keur sare eta diudangkeun tanah udang sorang doprek teu keluar bae cenah eta disempring we naon eta misalkan ku siletnya geus gaceng teh nya sempring buntung ge keur udang jeung yana-yana nanya misal tah kumaha lamun kitu barang dibuka barang ditek tah hasil paneuk teu kana teh nya dipencet dipami teh pencet ih cenah aya susua man susua lain susua mah cimani sing waringa cik oh kakarek di dieu cimanina yeuh can biji ya teh kumaha lamun kitu ih can nepi can kaluar tina hulu namanya tina helm nama can keluar jadi di belah mana kene jero kene ngan geus ditek-tek teh ada diperejetkeun teh nya dipencetan pencet biji cai naon cai mani kumaha teh eta jang Mang Yana wajib adus eta wajib adusnya ngan beuleunnan kawasna beuleun kumaha isdetnya ditek-tek eta namanya wajib adus maneh Jawa ilam ya bluz mina juz ilmun fasil syai'un wala mina mutasil tuh sanajan tadi pencet bakanya sanajan teu na kumaha sanajan teu dipencet katempongan aya di jero teh di kontemplane cimani cenah tuh sanajan teh dipencetnya sanajan teu kaluar tina anu geus pisah teh dikaluarkeun tina naonna tunggulna teh naon teh dikaluarkeun tetep wajib naon sababna sabab cimani geus pisah tina naon tina awak
cimani geus bisa tina awak wajib adus wajib adus kumaha lamun kieu eta teh ieu mengoprek sorangan duka saha tah nya ngalah sempur ka walungannya di walungan di polongan sagede eta kieu tuluy dipake kieu udang begitu rek biji ya gua dikumat cekek naona gua dicekek huluna talian ku karet sapageuh-pageuna tah kumata lamun kitu tetulus kabanan teu lah palagus dalih maka tu wajib adus ka eta jemaah ngan lakin nyuh ka mobil bulugi tapi eta jemaah teh dihukuman baliknya geus eta ka tukangnya kalewat jemaah anu ngarasa bijil manis sanajan teu tulus kaluar cai manina tetap dihukuman naon baliknya tetap dihukuman balik ngan teu wajib adus wajib adus lakos bahwa ilam ajmin atau kan api sholatin atammaha bahkan saya ngalamun ke sholat yuk ke sholat juga kumaha ke sholat ngahulang bae juga kumaha tanya murun entas ngoprek apa ini ngali sagara dukun keinget-inget ke sholat hudang eta gua dicekel ku si eta ku Bang Yana wah ya biji cai mani gua dicekeknya dicekelan gitu ke sholat gitu tanya tulikannya sampurnakeun atammaha maka sampurnakeun bae eta sholatna wa aja'atu an fardihi eta sholat cukup eta jamaah tina kaparduanana eta jamaah teu kudu dibalikan deui ya dibalikan deui sampurnakeun bae sholatna da teu naon ieu teu batal ieu nya teu batal ieu terus dicekelan nepi ka uluk salam misalkeun begitu padat uluk salam assalamualaikum lesotkeun berat bijilnya cukup salatna teu balikan kumaha khunsa wa ama khunsa napon ari wandu kumaha wandu teh ari wandu teh nyaeta hiji jalma anu boga alat pita dua alat pita lalaki bogaeun alat pita awe bogaeun fala yajibu alaihi ghuslu illa idza kharaja min farjaihi ma'an tu wajib ka eta khunsa ka eta wandu kitu adus tu wajib adus kecuali lamun kaluar tina parji duanana ma'an bareng-bareng kudu duanana dinu awewe kudu bijil anu ngawajibkeun adus dinu pamegat ogenan kudu naon kudu sina bijil anu ngawajibkeun kana naonna kana adusna kakara wajib naon kakara wajib adus nah kumaha lamun salah sahijina fa in kharaja min adi malam yajib lam yajib kumaha lamun kaluar cai mani wungkul dina anu bobogaan laki dinu bogaan awewe mah teu naon teu kaluar cai mani maka teu wajib naon wajib adus sabalikna dina awewe wungkul kaluar cai manina teh dina laki teu kaluar naon teu kaluar cai mani maka eta teu wajib adus kalau lamun dua-duana wajib naon wajib adus kakar bayin roja min adi malam jadi teman izadati ma'an fitahil mutad itima ziyadahna eta kabuka liang anu sajen alasanana lihtimal ziyadati karena pantes tambahna itu ziyadahna eta salah sahijina parji ahad ma'an fitahil mu'tad sarta narima kabuka liang anu biasa narima terbuka pantas liang anu biasa keluar caimanin buka kali-kali keluarna tina naon tina liang anu ziyadah liang panambah maka eta teu wajib adus lamun keluarna tina salah sahijina lamun keluarna tina salah sahijina kumaha head
wal haidu fi haqiqa mani wa in amna min adihima wa hadu min al-akhir wajabakum lamun salah sayjina kieu salah sayjina keluar cai mani hiji deui keluar palangan berarti kieu nya dinu lalaki keluar cai mani dinu balawangan awewe keluar palangan eta sarua wajib adus wajabal alaihi gustu yang si wandu ya yang si wandu wa raja bi mani nafsi mani yugrihi keluar kurlapan mani nafsi nu wajibun kana adusa nyata lamun ngaluarkeun cai mani diri sorang ngan kumaha lamun ngaluarkeun cai mani baturkan raja minal mar'ati mani rajuli sapertikeun keluar tinu awewe teh ci manina lalaki cai manina lalaki yufassalu fi dalika in wutiat fi duburiha wa kharaja minhu almaniyu ba'da ghusliha lam yajib alaiha adatuhu dipertelakeun di kieu ya di kumaha make kaluar tinu make kanyahoan bawa ieu teh nu lalaki ya kieu lamun misalkan naudzubillah kieu kade ulah lamun misalkan si istri diwatina teh dina duburna dina liang tukang teh wa kharaja min wa amani ba'da ghusliha sanggeus biasa adus parat adus lah sia-sia kang geus karu aya di hareup kahayang kana nu tukang nya tuluy naon aradus sanggeus parat adus nah kaporocotkeun kini di tukang teh bijian naon cai mani ieu nu si akang pastinya moal salah deui sabab tadi asupna ka mana kadinya kana liang tukang teh eta teu wajib naon teu wajib adus raja min amani ba'da ghusliha lam yajib alaiha adatu au fi kubuliha atawa dina biasa lawang hareup ya Allah jaminhu badama dukiro paing qad sawatu alawati bi an kanat balighatan mutaratan mustaiqatan ala jabari ada gusti ana dair anu maniyuma ma'an litilatima oke madonum itu kumaha atawa diwatina dihareup biasa dihareup keluar cai mani teh tina naon tina parjina eta si awewe ba'da madukiro gitu ba'da madukiro sanggeus naon teh tadi teh sanggeus adus fa in qadot sahwatuha halawati bi angkanat balighatan mutaratan mustaiqidatan wajaba li haidatul gusi kumaha lamun kieu si awena sarua nyumponan syahwatna kahayangna ketika watina teh sarua papada naon papada hayang biangkanat kaayaan si awe teh balighatan geus baleg mutaratan pamilih sorangan heg keur hudang baleg kahayang sorangan papada naon papada ada hayang heg sarua hararudang ye nya lain teu sare salah sahijina teu lain maoknya kan aya kalana maoknya salaki maok nu sahana pemajikanna keur sare atau sabalikna salakina keur sare ku pemajikanna dipaok dioprek eta kumaha lamun kitu nya keluar naon tah keluar cai mani sanggeus adus teh misalkan keluar naon keluar cai mani teh eta mah wajib balikan di naonna wajib balikan di adusna wajib balikan sauna li anna dohir annahu mani yuhma ma'an lihtilatihima sabab dohirna eta teh cai mani manehna duaan cai mani duaan kitunya kieu jadi lamun keluar di hareup tadi salah atunya tadi salah anu yakin mah ketika diwatina di mana dina liang tukang diwati dina liang tukang geus parat ngawati tuluy alaradus geus parat adus nah porocot teh bijil na tukang saruanya ieu cimani si akang teu wajib naon
itu wajib adus. Lamun diwatina diharap tuluy araradus. Nah, kumaha tadi ya posisi adus posisi kerwatina tadi ke jimana kumaha papada hayang hadarudang dua nana hadarudang dua nana balik dua nana papada hayang dua nana. Eta geus parat adus kaluar cai mani berbay eta mah naon eta mah wajib adusnya kadenya tadi salah wajib naon wajib adus nah sababna sabab cai manina dohirna gitu nya eta cai mani teh cai mani duaan cai mani salaki jeung cai mani naon cai mani pamajikan kecuali lamun embungkeun ngerasa misal ieu malah ngerasa anggota ngerasa manya neng tadi keluar kalunya ngerasa ngareunah gitu tanya keluar cai mani keluar teh geus parat naon geus parat adus eta wajib naon wajib adus deui teh di anauma tadi mau kimadana munana kapinami wa ilam taqdi sawata bi alam yakuna sa'atun nasan kasiguratan wala sa'atun alam taqdiha kana yamatin quratan wajib alih hayang datu kumaha lamun kieu lamun si awewena teh teu naon teu nyumponan ka hayangna syahwatna eueuser gambaran leutik keneh atawa eueuh nafsu sama sekali dingin naon tadi dingin teh kumaha tiisnya dirangsang di kumaha biasa we balas kumung beul nyatanya dijodohkeun mun tah dijodohkeun balas kumung eta mung eta cicing cara naon cara bangke cara mayit mah nya nangkarak mah gua cara naon cara mayit teh naon rasa tah atawa kusare teu inget sama sekali nya salaki newung ku nya atawa dipaksa balas kumung dipaksa beneran sawatan naonan tah kumaha lamun kitu dijima mah wajib naon tah wajib adus geus parat dijima teh tuluy adus si awe teh nya anu kersare anu syariatnya atau anu dipaksa atau anu leutik keneh sama sekali atau anu kumaha atau anu naon tah anu diperkosa teh nya tah mungkin anu dingin teh itu orang tengah rasa biji mani cenanya adus nama eta adus karena naon adus karena dijimanya dijima nah sanggeus parat adus nah ujug-ujug berbei bijil tanya rasakeun ku sorangan tadi nya teh kaluar cai mani henteu urang mah mung acan gitu tanya tak kasih eta atawa ke saya acan teu inget teu inget nya atau bahkan urang mah cenah dipaksa atau bahkan leutik keneh can imkan keluar naon imkan keluar cai mani berarti cai mani saya tak cai mani batur wajib adus henteu wajib adusnya teu wajib adus da cai mani batur terus sumalam tuluy sing nyawa anjeun ditongos ngaraos eta nya tuh ciri-ciri cimani tinggal ya cara geus titik ngajeno aya sumalam aya sumalam tuluy sing nyawa anjeun oni nya aya oni adiansa kemana Haji Bayu kemana Kacilakong Kacikalong kok Ipannya dia ya Ipan kemana Mister Ipan eta Latif deh dan walau kene eta keung nyate kene
hati suri. Oh, bicara mah nyai suk mengaji dinya. Sumalam tu sing nyawa anjeun analil mani salah sahawasin. Saya sebenarnya tapi kan mani teh tilu ciri. Tilu katang tuan. Ciri cai manis. Ya tamaya zubiani madi wa wadi. Oh, aya madi, aya wadi, aya mani. Tilu ya. Ingat mani wa wadi jeung mazi. Mani, madi, wadi. Anu suci mah cai maninya. Suci cai mani mah. Imani ai madi najis wadi najis sarua naon ai madi ke balik ka tes nyelap saeutik ai madi mah nyaeta kitu lelendir anu kaluar tina bobogaan ketika tarik syahwat sanggeus tadi teh misalkan saya mangyana ulah mangyana kita buka salah ngaulang kita tanya atawa atas naon atau antas telepon ke Bogona si bebeb ayang bebeb kita tanya telepon video callan bahkan ini video callan nggak padu patingalinya muah pada kejauhannya nah ini biasa bari guga ya tanah bari naon bari guga nah teu karasa ujug berbei biji dicabak teh leueur gigit cara naon leueur teh eta ngaranna naon mazi najisnya nah najis teu wajib adus teh eta mah lain cai mani ai wadi mah nyaeta kelendir anu kaluar dina gagaduan ketika tas cacapean tas beberatan tas tukang gawe ya tukang mengulan semen atau tukang tas capek gawe lah tas naon tas capek gawe balik ka imah diistirahatkeun cinu ku saeutik ujug-ujug keluar naon lelendir eta mah naon ngaranna wadi najis na kitu ge sarua kade najis ngan teu wajib adus ai cimani kumaha ceuin tah ieu cimani adua raihat lahu raihatun ambu cimani mah boga ambu sapertikeun ka raihatil ajin ambu adonan roti ambu ini bau adonan bau kumanya awit tol nyata bau mayang korma ketika basuh bau adonan nanti bau mayang korma teh apa mayang korma nagenya korma nagenya langka kumaha mun geus garing pain jafas bahat raihatul bid lamun geus garing cimani geus garing ambeun teh sapertikeun ambeun bobodas endog ambeun endog hiji ta kadua cimani tadapuk teh nyaeta ngagejrot ngagejrot mancer kaluarna sesuai dawuhan Gusti Allah khuliqa mimma indafiq surat naon khuliqa mimma indafiq Huliko diciptakeun manusia mimain dina cai da bikin anu digejrotkeun jadi bijiana ngacret bijina kumaha tah ngacret dina lakinya kana mau ngacretna lamun dina awe duka kumaha tah apa ma indah pik katilu atalazud ciri cai mani mah pedo ngeunah enak pedo di kaluarna teh pedo jadi ngeunah eta tilu ciri naon tilu ciri cai mani khuruju mani tinggal naon wah itu ciri nu wajibkeun kana halus nomor kasabaraha katilu nyaeta palangan ieu mah khusus yang saya yang istrinya Allahu a'lam bishawab baru ajakan batu isukan ngaji deui biasanya ngaji deui biasa alhamdulillahirabbil alamin